Mah genah cenah di imah teh bisa santai-santai, bisa leha-leha, bisa poyoy cenah. Aduh, eta nu ngomong meuni kuraos Gusti, ya Heueuh Allah. da di imah oge ieu sanajan urang teu bijil-bijil, urang teh ngerem encan megar mah moal kabijil, urang teh keur ngenog hayang nyaho mah nya ceu nya. Ampun, aing teu bijil dipi omong, bijil wae dipi omongna urang teh kudu kumaha geura Da ece. urang teh emang jarang bijil ceun, naon sababna heuh da ku pagawean imah oge ya Allah, geus capek borora hayang bijil-bijil, hayang ngulampreng ulin kitu nya na tangga Teu da boro. ku pagawean imah oge sakitu lobana kieu encan jeung bebenyit loba geuning ya Allah. Urang teh menguras tenaga ceu heueuh da eta meureunana urang tara bijil mah tak disarebut ngarenog we cenah nya can megar mah moal bijil moal cegeng teh can moal legar mah. Untungna teh ceu urang mah tara loba denge heueuh naon sababna da karasana ge ku urang di imah teh borora bisa cicing ceu budak sare urang teh pak pikpek gesat gesut aya gerohaneun aya Dipi seusuhaneun. gawe ceu urang teh lain ngalamun, lain ngahulang jentu, lain ngome HP, lain ngome tok-tok, lain non teh kitu teh lain joget-joget lain. Ieu di imah mah tingalikeun ece sakitu pagaweanna oge eueuh beakna, eueuh beresna. Komo boga bebenyit mah geuninganan ceu teu kaup beres, dibalatakeun deui. Heueuh kitu saban poe oge saban hari teh ceu. Matak borora hayang bijil ceu urang teh geus kaburu capek lah geus we hayang hayang istirahat mah di imah bisa ngagoler-goler na kasur hipu puguh meureun. Tah cara poe ayeuna nya ceu nya tadi teh geus ngaberesan kamar, tuluy sasapu, tuluy ngelap kaca, ayeuna teh dilanjutkeun jeung ngelap, heueuh ngepel. Heueuh nya tapi gawean imah mah ceu kitu-kitu keneh tapi pagaweanana heueuh capek gawe tapi eueuh tapakna capek gawe capek hate ceu sebenarnya mah di imah teh heueuh teu lamun dipake aral mah tapi pan urang mah teu dipake aral ceu heueuh da meureunana budak teh aya masana. Aya masana ngabalatakeun, aya masana engke ge jaga ning baring mah ceu budak geus gararadis, geus remaja, geus bararujang mah aya masana moal daekeun ngabalatakeun ceu malahan mah ngabantu ka urang. Ayeuna we meureunana nya meujeuhna aruruseun, meujeuhna nya eta atuh sakurang-kurangna mah ceu nya ieu matak riweuh, matak repot, matak darting kana huluna ge ceu. Geus tong sok ngobrolkeun nu lain-lain nya ceu nya urang fokus ya ayeuna mah kana pagawean urang tuh geuninganan ceu tadi teh beres ngepelna geuninganan i dituluykeun ku nyeuseuh nya heueuh ngelabkeun da nyeuseuna mah tadi geus geuninganan ceu urang teh digiling samemeh gagawe. Tuluy dibilas, beres dibilas urang keringkeun tuh urang puihkeun. Tah ieu sesana oge urang bilas deui nya ceu nya ku hadena ceu. Sanajan halodo oge nya cai teh alhamdulillah teh gede ece ngocor alhamdulillah biasana mah ceu ieu ka tukang-tukangna mah sok digilir cai ge ieu teh tara unggal jam kitu nya ngalocorna teh digilir aya 2 jam ewang kitu tah jadi urang teh kudu tunatane sangkilangan nya urang teh teu boga toreun teu boga wadah